Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun. Alhamdulillah, alhamdulillah. Puji sinareng syukur kasanggakeun kanu maha gopur, masih dipaparinan umur, kempel pupuhu sareng dulur-dulur, nyuk cruk galur anu kapungkur, mapai carita anu kasaur. Ayeuna aya di alam kubur, mugia pangahampura anu maha gopur. Barisan Laskar Pasundan Timur, unjukan kadulur-dulur nadawidi sejak tadabur, mugia tinekanan subur makmur. Sanaos dumukna di lembur, jauh nepi ka nyingkur, mapai-mapai lembur nepi ka nyeri awak sakujur. Hoyong terang jeung dulur, nyuk cruk elmu sadalur, anu ayeuna tos luntur ku pangaruh batur. Mugia ngariungna dulur-dulur anu jauh di lembur, di ujung timur biasa ngempel di lembur. Sejak kaul sanes mung saukur, anu kaul teu dibatas ku umur kecuali anu udur. Mangga diantos di luhur, ngebrehkeun wawanen anu manjur. Mugia sadayana mujur, tiasa mintonkeun anu kaukur. Alakur jeung dulur-dulur pinunjul kalayan akur, kalayahku syukur. Budayawan nata lembur, sanaos atikan teluhur, hoyong lembur subur, rahayat jadi makmur. Bilih dina nata lembur padepokan meong sempur, aya paripolah ngajahneutkeun ka dulur-dulur, jembar agung cukup lumur. Prung pintonkeun ka dulur-dulur anu aya di lembur, yen tutunggul nuka kubur masih keneh aya ngagaul. Prung sanaos palaur kaleleb kupang waruh batur, ajeg panceg dina galur nendawidi kanu maha gopur. Lembur singkur makmur, tatanen jadi subur, atikan mekar luhur, syukur kanu maha gopur. Cag anu kapihatur, panata calagara barisan Laskar Pasundan Timur, padepokan meong sempur. Hatur nuhun, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Satu acan di istana Pukaula, kaula patena ros sayogi janten pengurus DPD Barisan Laskar Pasundan Timur Kabupaten Bandung Barat, Atanapi Kabupaten Bandung Barat. Sayogi kalayan nyebat asma Allah Subhanahu wa ta'ala anu maha kawasa dina dinten Sabtu kaping 28 Oktober tahun 2023 tabuh 11.04 Aula Pupuhu DPP Barisan Laskar Pasundan Timur Indonesia, Atanapi DPP Balapati Indonesia, Sejarah Islenan Pupuhu DPD Balapati Kabupaten Bandung Barat, kami jajaran Dumasar karena surat keputusan nomor
1 SK DPP Bawapati 10/2023. Kaula percaya pengurus DPD Bawapati Kabupaten Bandung Barat biasa ngokolakeun pancen anu saestuna kalayan pinuh ku tanggung jawab. Bawapati